Urang rombak jadi wayang golek satria tah kaleresan aya nu komen ieu tah mangga sakseni hoyong ningali cenah proses ngadamel beungeut wayang golek satria purwaan tah ieu kaleresan aya nu ngarobih tina ponggawaan hoyong janten satria tah ieu prosesna urang robih tah baraya tuh geus beunang beungeutna kantun urang sulam baraya ieu teh teknikna teknik tambal sulam nya janten tokoh wayang Ponggawa janten urang jieun wayang golek satriaan tapi masih dina versi atanapi warna purwa tah ieu urang cocokeun heula si kayuna tah upami tos cocok urang tah kawinkeun atanapi hijikeun satosna ngeplak urang elem baraya ulah hilap lemna singka seueur bilih engkena coplok tah ieu teh lem teh luar biasa baraya ieu teh senyawa jeung kayu jadina hese pisan daripada ngangge lem tetes mending ngangge lem kieu ngan meureun prosesna rada lami kitu kedah dipres heula tapi hasilna memuaskan ieu teh lem kieu teh baraya tah saterusna kitu urang pres wae ngangge karet ban tilas ban gitu tah urang pres kieu satosna kieu mah urang peutingkeun heula tah satos sapeuting gitu urang bongkar deui tah tos paageuh ieu teh baraya tos paageuh bener tuh ayeuna urang jieun wayang golek beungeutna urang ganti ku satriaan baraya tah mula-mula urang hanca ieu palebah pinggirna heula urang selaraskeun jeung nu geus aya kitu baraya da ieu teh moal bisa kumaha urang da geus aya patokan tina lakukan beuheung gitu janten urang kedah nuturkeun tah upami meureunan ti nol mah urang bisa kumaha urang gitu nanging upami tos kieu mah tah hasilna karek sasemet kieu urang tuluykeun baraya urang tuluykeun ayeuna ngadamel panonna tah panonna ukur di sogat tungkul kieu baraya tah ngan engke palebah melengna anu rumit teh ai wayang purwa teh dina ngukirna dina ngaropea panonna teu pati teuing nya mung dina ngecetna engke dina melengna ngadamel panon terus garis-garis kecilna teh eta teh rumit pisan baraya janten cek abdi teh wayang mah masing-masing gaduh kesulitan tingkat kesulitan gitulah gitu sanaos katingalna babari atuh wayang golek kieu mah da mahal-mahal teuing atuh cobian we atuh ari babari mah gitu nya teras wae urang lajengkeun ieu dina ngeureut beungeut wayang golek purwa teh tuh geus arek jadi baraya tuh geus di bibiran di panonan di irungan janten beda jauhnya jeung anu tadi ponggawaan sareng satriaan ayeuna jadina tah tuh baraya tingalikeun atuh tah sapertos kieu beureunan tah kirang langkung nama tah urang cerah leuwih cerahan gitu katingalna ieu tos dihemplas urang sepil anu tos di dempul kedap tah itu tos diamplas baraya tuh geus leucir tah ayeuna lamun tos didempul kumaha tah kos kieu baraya tah kantun engke dicet tah engke meureunan urang lajeng kana part anu salajengna baraya mangkana tetep follow ieu akun ieu supados teu katinggalin video-video anu salajengna hatur nuhun cag